Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. La ba'sa binaumi fil masjidi li ghairil junub walau li ghairi a'jabi wa huwa man lam yakun indahu ahlun. La ba'sa teu bahaya binaumi fil masjidi li ghairil junubi. Binaumi kusare fil masjidi dina masjid li ghairi junubi kasalian jelema junub, terkecuali jelema junub. Hartina lamun jelema henteu junub sare di masjid eta teu nanaon. Walau li ghairi a'jab, sanajan eta jelema teh jelema a'jab. Naon a'jab teh? Wa huwa malam yakun indahu ahlun, jelema anu teu boga keluarga, sorangan wae imah teu boga, keluarga teu boga. Faqad sabata anna ashaba shofah wahum zuhadu min sahabati fuqaraun gurabaun kanu yanamuna fihi fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Faqad sabata jeung teman-teman geus tetep saenyana para sahabat sofah. Saha ashab sofah teh? Jelema-jelema anu jihad ti para sahabat bari jeung pakir, bari jeung ngumbara, ta eta ashabus sofah sok ngararendong, sok ngaradon sare di masjid dina zaman Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam sumuhun. Yahrumu annaumu fihi ida doyako alal musallin. Sare di jero masjid bisa jadi haram tatkala ngaheurinan kanu salat. Misalna di eta masjid mah pinuh wae jamaah teh, berjamaah teh, ngahaja ngadon sare di dinya kari-kari batu rek sarolat, ta eta sare urang di masjid eta haram hukumna. Kulantaran haram wayajibu hina izin tanbihuhu, wajib bila mana sarena di masjid anu loba jamaahna wajib eta kudu dihudangkeun. Wayundabu tanbihu manama pinnahwi sofal ula, pinnahwi sofil ula. Sunah urang ngahudangkeun jelema anu sarena di barisan awal di masjid. Au amamal musallin, au amamil musallin, atawa sarena teh pas melebahan nu keur salat, hareupeun nu salat, sunah diudangkeun.